kepastian panggilnya banyak kumargi itu kanggo masyarakat orang banyak pangitan sa Jawa Barat insya Allah jantan Bapak ngarojong karena sagar sim kuring selaku bupati ngarojong kayaan ieu sim kuring nyaugikeun tempat di BBBD sareng di Dinsos tenda ya tenda di dieu tah sawalan nu sanesna mah mangga tuang urang sasarengan ya sasarengan bade ke liwet nyalakana liwet di 1001 ya sareng saperuntina kayak ku simpuling disaugikeun di dia mah ibu mah nganyayugikeun eta we nyayugikeun apa nyayugikeun sanes nyayugikeun tuangan-tuangan kitulah ciri-ciri tempat saya di ditu ka dieu ke bangeng toren di ditu ka dieu mereka mah kada kahandap kayak aya penyedotan di dieu sang genset nya aya tos lengkap lah alhamdulillah jantan Pak alhamdulillah pangitan jantan kieu Bapak pangitan abdi teh hoyong masyarakatnya sadayana pangitan kerjasama kumargi aya tata cadangan kita itu ingin hoyong aya di stop service lah di dieu kanggo eta jantan ke urang bayan obor, saya obor, mungkin saya nggak nginep di sini, mungkin nginep di itu di mana? Lurus. Di luhur. Nah emang kedana. Jadi kita nyiapin tenda BBBD, tenda batalion lah ayah, gitu. Terus tenda dari pertanian ayah, tenda dari Tagana ayah. Jadi kemana dibereskan lah. Alhamdulillah, jakalan kasih rawa. Kalau lihat dari sini untuk budaya sa Jawa Barat belum representatif lah gitu kan. Iya. Karena menemules. Kayak kepayun. Iya. Udah jadi gambar jadi besar. Gosok ini dulu. Yang penting kita ini dulu, Bu. Dari dasar dulu. Dasar Abi sang Raja Sumedang wargi. Alhamdulillah. Dan Pak Kundrat, Raden Kundrat. Sareng Raja Cirebon wargi. Alhamdulillah. Jadi raja-raja Mohon Bapak atur nuhun pangitan.